barang-bang semplaknya ayeuna nya. Janten barang-barang teh daun kelapa gitu. Mohon anu bade semplak. Ngagayot gitu kan. Cing Jobian. Tina ikan anu salembar aja. Bagi dua heula janten segitiga. Janten segitiga heula. Terus dilipat. Oh, dilipatnya jantan kumaha eta? Oh, di Dia yang namanya bagian modal di tengah itu mohon. Oh, langsung diikatkan ka payun ya. Dipengker ka payun segitigana ya di kita maksudnya. Nah, kantong ditalikeun, diikatna biasa. Oh, itu dibelitkeun ka payun. Segitigana kapengkerkeun. Ieu judulna barang-bang semplak. Terus sadaya katinggal ieu. Tiket praktisna ieu nya anu tos janten. Kang tiasa ngir sakedik supados katinggal ku mitra sadaya. Segitigana mohon barang-bang semplak sapertos kalapa daun kalapa anu bade semplak soalnya gitu nya. Iya nuhun ya Kang na tos filosofina kumaha Kang ieu? Oh panjang pisan. Kewe urangnya rias deui nya ngobrol deui. Nuhun ya Kang nya. Aduh tos dipasian terang. Pami kanggo istri naon Kang ieu iket kayak komunitas ikat Sunda akhirnya nuju gambar namanya ikat Sunda ikat kanggo istri. Oh wanaja. Biasa tina karembong biasa oge ikat anu biasa. Oh nya. Ya pami kapayuna oh gitu nya. Ada mabuku sama kreasi-kreasi anu ya. Kang Agus engke pasian terang atuh kagira pamitos aya nya terobosan. Siap. Facebooknya siap. Kang Agus nuhun ya komunitas ikat Sunda. Mangga.